Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg. Ayeuna kantun bagian anuka 11 nanya pamiarsa. Ieu dongeng pangrupikeun buah karyana Acep Rebeka Almaira ti Palihan Tasik. Kangge Acep Rebeka ngahaturkeun rewunuhun laksa ketika bingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lain naon mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 11 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Siu-siu kiu-kiu. Harita pakarang pating sariut bangbaraan rek nyacer awak si Openg. Tapi set sakilat si Openg ngareundeg ka handap tuluy plok ngadepok. Geus kitu bak yuk cerbet des. Si Openg nyapu sekaligus suku lawan kabehana kabeunangan ku sapuan suku si Openg. Ale para karaman harita pating galero awakna pating jarengkang tuluy tinggalero. Atuh nepo kitu si Openg nepi ka ngehkeh seuri bari ingkrak-ingkrakan. Kunaon euy pating galerung kitu jiga nu hayang nyusu euy. Cek si Openg. Si Obot anu ngabandungan eta kajadian rai beungeutna beuki beureum huntuna kakerot sabab geus 10 urang baladna dikerahkeun tapi henteu mampu ngarubuhkeun si Openg. Akhirna si Obot boga niat arek maju sorangan sabab percuma ngandalkeun anak buahna mah najan loba tapi lain tandingan si Openg. Hei Openg, ulah waka bunga sia juring sing hareupan heula dewek ieu gegedug rampok badak liar antek utama ki jobrol sia. Cek si Obot bari maju 2 lengkah ka hareupeun si Openg. Oh
jadi maneh teh gegedug rampok cap badaknya muridna Kirontok anu rontok jobrol teh bulu naon namang we cek si Openg anu ngaheureuikeun kurang ajar sia ngahina sia adika ka guru dewek sanajan jobrol buluna tapi kuat eta nama deuleu lamun sia teu percaya sok tanyakeun ka cecerebe ka Almaira pasti apaleun sok sanajan jobrol tapi eta nama kuat sia juri etana naon sih mang ulah sok mitahkan ini uing gua mang alah montong lo bacot sia rek gelut tawarek ngobrol sia nya sok we atuh maju ari wani mah bot boga jurus naon bot boga sepatu bot teu bot kurang ajar sia rasakeun sia cucu mah ya culung si Obot harita ngagajeuleng narajang ngagunakeun peureup katuhuna sedangkeun peureup kencana disiapkeun dina handapeun dada pikeun nyusul tepus tapi si Openg rikat nakis panarajang lawan siut tapak dus peureup si Obot ditepak sau datang deui peureup nu kenca si Openg gancang ngagilak sat jadah sia mah gelut teh licik embung diteunggeul sia ngadon ulah lauk sia jurig nya kumaha uing we atuh gelut mah bot si Openg harita ngagilak kagigir sedangkeun leungeunna ngarawel kana leungeun si Obot tuluy centok arek ditotogeun tapi si Obot sadar kana bahaya gancang ngacumpalikeun awakna ka hareup cumpalik hiat jeleng si Obot napak gancang mancuhkeun deui tangtunganana hebat oge geuning maneh bot euy bisa jujumpalikan kitu bot cadas sia ngalonyeng sia ka jurig hiat si Obot loncat deui rek narajang sukuna ngajulapung rek najong beuteung si Openg tapi si Openg rikat ngagiwar ka sisi tuluy maju salengka ka hareup bari ngepretkeun leungeun ngarah kana beungeut si Obot tapi si Obot oge rancingeus harita gancang ngelok plos kepretan si Openg nyamos ngahakan angin hebat euy maneh bot bisa ngelok bot nyaan euy maneh muridna Ki Jobrol buah sarua anu maneh oge jobrol eta namanya ngan tapi kuat bot kaneng sia hiat si Obot narajang deui ku gerakan anu leuwih cepat jeung leuwih ngabahayakeun jiwa lawan sapasang leungeun si Obot pating saleber tapi si Openg bisa ngabaca karena setiap arah serangan si Obot si Openg gulak-gilak nyingkahan panarajang bari neangan lolongkrang kosong pikeun ngasupkeun serangan tapi si Obot oge masih rancingeus manehna basih bisa nutupan awakna tina gempuran panarajang si Openg ngan si Obot mah katempo kesangna geus ngucur lantaran geus naker sakabeh kakuatanna sedangkeun si Openg mah tacan ngarasaeun capek sabab tacan loba ngaluarkeun tanaga jero jeleng curali jeleng si Obot loncat ka tukang rek ngawahan si Openg ngantep henteu ngudag manehna hayang nyaho si Obot rek ngabijilkeun elmu naon deui tetela harita si Obot arek ngaluarkeun elmu pamungkasna nyaeta hiji jurus anu diwariskeun ti Ki Jobrol anu minangka jurus aheng anu paranti ngarubuhkeun lawan anu berat nyaeta jurus bedul nyuruntul si Openg henteu gimir sabab manehna masih boga ratusan jurus sedangkeun anu dibijilkeun karek 2 jurus tapi dina hate si Openg aya niat ngagunakeun deui topeng pusakana hayang nyaho hasilna sabab waktu ngalawan si Adut langsung ngudupruk si Adutna harita gancang si Openg musiwal ngaluarkeun topeng tina kolor jerona geus kitu sat rap
eta topeng koneng tadi dipake. Ngajaran deui make topeng koneng euy. Kajen bau nanut ki boeng tapi teu naon lah. Hayang nyaho bakal kumaha ayeuna yo. Cek si Openg dina hatena. Barang rap topeng dipake. Awak si Openg jadi hurung. Ngagebur kagulung ku cahaya koneng. Tumrapna ka si Obot langsung pepereudeuyan. Panonna kekereuceuman ngarasa silau. Saeutik itu dumadakan awakna jadi ngageter beuki lila, ngageterna beuki tarik. Awak si Obot kiwari ngagibrig siga nu kabulusan. Aduh nya topeng dan daun si anu dipake ku si Openg aduh jaba koneng jaba bau deui aduh aing tiris kieu aduh. Si Obot anu tadina rek ngawatak jurus bedulu nyuruntul awakna jadi ngadeg-deg jeung beuki karasa laleuleus. Badana beuki ngeyepes lir kurupuk ka ibunan. Beuki lila beuki karasa nyeri satulang sandi. Tetela eta teh pangaruh tina cahaya topeng koneng anu dipake ku si Openg. Aduh ampun Peng, aduh. Ampun Peng, ampun, aduh. Dewek teu kuat tiris torok topeng, aduh. Papareuman eta cahaya lampu Peng, aduh. Tiris dewek teu kuat Peng, aduh. Akhirna si Obot nyerah. Minta ampun ka si Openg sebab pangaruh topeng koneng kacida kuatna bisa ngaruntageun kekuatan musuh. Cenah maneh teh jago Bot. Kunaon maneh teh bisa kongkorongok atuh lamun jago Bot. Cek si Openg ngeh seuri. Ampun Peng, ampun, aduh. Dewek taluk, aduh, dewek ngaku eleo Peng, aduh. Geura pareuman eta cahaya maneh, aduh. Cek si Obot bari ngahod-hod geus teu kuateun. Akhirna si Openg ngalaan topengna tuluy diasupkeun deui kana jero kolorna. Ayeuna mah kaharti ku dirina yen topeng koneng warisan Ki Boeng teh memang kacida ahengna. Nya geus atulah hari taluk mah berarti gelutna geusannya hanas di daguan teh kamari kudu ngadengikeun malah ngajak geusan gelutna teu rame pisan sakudung teu karasa ganggarateun. Aduh ampun Peng, ampun, aduh rumaza dewek ele jajaten euy. Rumasa dewek kata dipangarti. Aduh ampun. Barudak hayu urang balik euy. Tapi aduh gandong dewek gandong leuleus, aduh dewek leuleus saya tangan pangawasa gancang gandong aduh. Cek si Obot. Atuh para karaman tinggal aja kadegeteun si Obot. Harita si Cinot langsung ngargeyeng ngagandong si Obot rek dibawa balik ka markasna nu aya di leuweung karoban. Bral we balad karaman harita mulang bari teu mawa hasil. Ki Acon salaku pupuhu eta lembur atoh kacida. Jeung ayeuna mah sapinuna percaya ka si Openg. Yen tetela si Openg teh lain jalma biasa tapi seorang jawara linuhung anu jembar ku pangarti leber ku wawanen. Beja pabeja-beja ngeunaan jawara topeng koneng anu ngaran si Openg. Akhirna ngaran si Openg sumebar ka mana jadi trending topik, jadi catur urang lembur, jadi kacapangan balarea. Tapi sok sanajan ngaranna geus sumebar si Openg teu ieu jumawa teu ngarasa jadi jawara biasa we manehna mah teu loba ekol. Sanggeus lumayan lila tumetep di leuweung di lembur leuwih laja
Si Openg akhirna amitan kaki Acon jeung ka urang lembur leuwih laja. Si Openg boga niat arek nuluykeun deui lalampahan maluruh nu jadi indungna. Sakalian rek ngamalkeun ilmu ku cara nindak jeung numpes tindak laku kajahatan. Nyiminah mah kod ka carindak ngarasa sedih rek ditinggalkeun ku si Openg teh. Hatena geus kataji, geus resep ka si Openg. Tapi ayeuna si Openg nabet arek indit. Nya kitu bae meureunna barayanya. Kuring teh lain teu betah cicing di dieu teh. Tapi kuring kudu nuluykeun di lalampahan ieu teh. Keun lah karaman mah moal wani deui datang ka dieu sigana mah. Lamun kumaha wani ku lamprang deui ka dieu, komo bari jeung ngaganggu urang dieu. Kuwi mah bakal diobrak-abrik sayangna sakalian lah. Cik si Openg. Aduh, padahal mah wios we jang Openg teh tumetep di dieu keun ku aki bakal dipangjieunkeun saung-saung mah bakal dibere kebon jeung sawahna. Terus lamun hayang kiwin sok kali nunjuk hayang ka saha pasti ku aki dikawinkeun jang. Ceuk Ki Acon. Ki Acon ngarasa kabantu pisan ku ayana si Openg di dinya teh sebab geus pasti lembur bakal jadi aman. Nyawing oge hayang mah hayang kawin teh Ki. Komo ka nyiminah mah anu sakitu semblohai. Aduh, bari eta pameunteunna gulis. Irungna kubung-kubungan, tarangna jamentrangan. Ndogna gadona ndog sapotong ndog sasayang. Tapi kumaha deui sih tacan waktuna Ki uing kawin ayeuna mah Ki euy. Duh, hampura we nya kasadayana uing ayeuna amitan euy. Uing arek nuluykeun da lampahan yeuh. Keun lah nyiminah mah sina kawin jeung Kang Hedi. Ngan omat kudu hati-hati sabab Kang Hedi mah tara mandi. Cik si Openg nyaritana teh teu boleh we dibarung ku heureuy. Geus kitu mah si Openg ngajak sasalaman ka Ki Acon, ka Mang Utam jeung ka nu sejena. Nyiminah mah meniti paparakat nya ka leungeun si Openg siga nu embung ditinggalkeun. Cag urang tinggalkeun si Openg anu rek ngamitian di Lumampah. Ayeuna urang caturkeun kaayaan di Leuweung Karoban. Harita si Obot keur ngadeuheus ka Ki Jobrol. Si Obot nyaritakeun sakabeh kajadian anu karandapan basa adu hareupan jeung si Openg. Ki Jobrol ngabandungan kalawan pinuh ku darianaker. Tah kitu gi euy. Kasaktian si Openg teh ka cileluhurna. Kuri rumasa katiti pangarti kateter jajaten gi. Cek si Obot. Gardi ku dewek oge deui Obot. Ayeuna mageun bae si Openg antep geuneula. Engki aya mangsana si Openg kudu adu hareupan jeung dewek. Keun ayeuna mah cina ngeudah-ngeudah heula. Cek Ki Jobrol boga pamandegan arek ngantep si Openg moal disusul moal diwales. Engke dina waktu anu tangtu kumahna bakal diontrog langsung. Beun kitu kayaan Ki Jobrol nu aya di alas Karoban. Ayeuna urang malikan heula ka tukang ngeunaan nasibna Binoneng indung si Openg anu diculik ku Ki Jambrong salaku dedengkot karaman setan kamurang. Binoneng harita jejeritan menta dilepaskeun. Tapi Ki Jambrong teu paduli. Binoneng terus dipanggul dibawa ka lebah baladna anu keur ngarumpulkeun barang jarahan di tengah lembur. Tolong, lepaskeun.
Cek Binoneng bari baruntak minta dilepaskeun. Mane kudu dibawa ku dewek euy. Sabab kajeun mane geus kolot, tapi masih kene geulis geuning rupa mah aduh, masih kene montok bae nonerkom. Cek Ki Jamrong bari terus leumpang muru ka lebah baladna. Barang nepi cag Binoneng langsung diecakeun. Heuy. Kumaha barang jarahan deui? Da geus kumpul kabeh eta wacan. Cek Ki Jamrong ka anak buahna. Rengseki anu kudu dibawa geus beres kabeh. Tapi awewe mah eueuh nu dibawa sabab eueuh nu bahenol ki ramijun kabeh. Cek si Ekoy. Ye, dewek benang hiji ye. Kajen geus kolot tapi geulis kene euy. Pepal jiga nama. Ye, bawa ku maneh kade lecet. Cek Ki Jamrong. Siap ki siap. Hayu. Lamun geus beres mah balik kene balik. Cek Ki Jamrong mare parentah sangkan baladna balik. Nya geus kitu mah kabehana ting regeyeng manggul barang jarahan. Si Okoy anu ditugaskeun manggul Binoneng harita leumpang pang pandeurina. Ari Ki Jamrong leumpang pangheulana meuni gagah dituturkeun ku baladna. Lembur lengkong kulon jadi sepi jempling sabab pangeusina geus eueuh sawareh palastra dibabad ku Karaman sawareh deui kalabur pada nyelamatkeun diri. Bulan sapasi anu nyaksian kana kakejeman jeung katelengesan harita nyumput ka satukangeun mega hideung. Jangkrik lir anu milu ceurik, cari cangkas lir anu milu ngalas. Di setengahing lalampahan harita Binoneng terus baruntak rorowesan jeung totojer sukuna. Sakuat tanaga harita mena keukeuh hayang bebas hayang leupas. Barang para Karaman ngaliwatan sisi lamping harita Binoneng baruntak deui. Kalawan baruntak satarikna atuh si Ekoy anu keur manggulna rada ngagibeg. Barang keur kitu Binoneng bisa ngagurinjal atuh harita gurinjal Binoneng ngagurinjal laju ngajamak kana buuk si Ekoy. Terus ngegel jadi si Ekoy satarikna. Krek. Atuh puguh alah, si Ekoy ngoceak bari ngalepaskeun Binoneng. Walau celi sapat aduh Celeng Binoneng luncat tuluy berengbeng teh lumpat. Kunaon Cesar Koy, kunaon? Cek baladna. Aduh, aing digegel euy, digegel. Digegel naon sia teh Sakoy? Itu digegel ku bikang anu dipanggul ku dewek tadi. Aduh. Ayeuna mana bikangna euy? Nyaho kabur meureun euy. Aduh. Cek si Ekoy ceurik bari nyekelan ceulina anu geus rampung. Atuh reg Ki Jamrong anu leumpang panghareupna terus ngarandeg. Laju balik deui nyamperkeun ka palebah si Ekoy anu masih kene ngagerung bari nyekelan ceulik. Ari sia kunaon naon Sarkoy? Aduh ampun Ki. Aduh. Uing digegel ku si bibi anu dipanggul ku uing teh Ki. Aduh. Terus ka mana ayeuna manglungna? Lompat kabur Ki. Aduh. Uing je nyeri ceulik Ki. Aduh. Geus kajeun ari geus kabur mah. Da dewek oge teu pati butuh teuing. Menggeus lah. Mane ulah mewek ngerakeun sia. Manya ya Karaman mewek sia. Ana suet tato di tukang dihareup digegel saeutik lewe sia juring. Nyaki aduh. Ayo berangkat deui. Cek Ki Jamrong bari tuluy nuluykeun di leumpangna. Teu paduli ka Binoneng anu geus kabur. Si Ekoy kapaksa leumpang deui ngabring jeung baturna. Najan ceulina bular baler ku getih tapi teu dirasa. Sedangkeun ari Binoneng anu lumpat sakalumpat lampet
harita lumpatna padu jauh bae teu nolih kana nanaon. Keur mah poek jabakayan di lamping anu barala atuh binoneng meuni mindeng pisan ti tajong kadang nubruk tangkal. Tapi binoneng teu paduli, rasa kanyeri teu dirasa sabab manehna hayang gara-gara nyingkah nyelametkeun diri. Teu sadar lamun harita hareupeun binoneng aya jungkrang anu lungkawing. Eta jungkrang di handapna aya walungan anu caina ngagulidag badag. Binoneng anu teu nyadar terus lumpat. Harita teu bisa ngahindar deui, awakna ngalayang ragrag kana jungkrang anu lungkawing. Kurusuk gorobas kalayang gujubar. Binoneng ragrag kana walungan tuluy ngagujubar, awakna laju kawa palin. Hirup jeung maot Gusti anu ngaturna. Lamun tacan waktuna maot, najan sakumaha hebatna kacilakaan, pasti bakal aya we jalan pisalameteunna. Nya kitu deui binoneng, awakna nu palid kabawa ku cai walungan. Harita katempo awakna kokoleaban. Sedengkeun pangacian binoneng geus leungit ti tadi keneh ti pas ngalayang dina luhur jungkrang anu lungkawing. Nalika awak binoneng keur umpal-umpalan kabawa ku ngakulidagna cai walungan badag, corelat kolebat. Harita hiji cirim anu ngolebat, gerakanna cepet nakeranan. Eta jirim ngudag binoneng anu kabawa cai. Eta jirim langsung nyamber awak binoneng siga heulang anu nyamber mangsa. Corelat pak. Awak binoneng dirawu tuluy dibawa hiber, terus dibawa ngapung ngajomantara. Sanggeus eta jirim anu nyamber awak binoneng ngajomantara, akhirna eta jirim teh nyirorot deui ka handap, jeleg. Napakeun deui sukuna dina tangkal kai. Jeleng. Eta jirim luluncatan tina hiji tangkal kana tangkal nu sejen, tina dahan hiji kana dahan nu sejen. Bari memanggul binoneng, kalayang jeleng. Napaknya lemah, jeleg. Laju pancuh nangtung di hareupeun hiji saung. Geus kitu koloyor, eta jalma ngalengkah leumpang laju abus ka jero eta saung. Anu maneta saung dicaangan ku dalung. Di jero saung atra katingali ayeuna mah eta jirim jalma anu manggul binoneng teh tetela. Saurang wanoja gelis pisan. Tapi aneh eta wanoja teh najan rupana gelis tapi sorana bat sora nini-nini. Untung aing bisa nyalametkeun ieu mangkluk. Mudah-mudahan we masih bisa keneh katulungan. Keun wae ieu mangkluk ayeuna mah sina hees heula we. Karunya moal waka dihudangkeun bisi keur ngimpi taun. Cek eta nini rada sableng nyaritana. Eta si nini teh nu katelahna Nini Rinjani. Umurna mah geus leuwih ti 100 taun. Tapi rupana teh eleh ku budak wanoja. Katempo meuni geulis camentring, awakna oge katempo peunggeur. Awakna denok montok lir budak rumaja umur 18 tahunan. Ukur sorana we anu milu jeung umur teh. Nya sorana mah sorana nini ngan tapi bentukna bentuk wanoja anu keur meujeuhna eumel-eumel. Ari Nini Rinjani mangrupakeun seorang jawara wanita anu luhung ku elmuna, jembar ku pangabisana. Salianti ngagem ilmu kadugalan, Nini Rinjani oge ngagem ilmu pelet, ngajadikeun rupana awet ngora henteu robah ku jaman. Moal aya nu nyangka
lamun mah Nini Rinjani saurang nini lamun teu karenge sorana mah. Lamun ieu mangkluk daekeun rek sina cicing we di dieu sina maturan aing. Ku aing mah rek di aku anak sabab aing can ngarasa anakan. Cek garantas Nini Rinjani. Geus kitu mah bleg Nini Rinjani oge ngagoler dina paluku. Najan panonna peureum tapi suku nama tapi sukmana mah kumalayang kakalayangan ngideran sabudeureun eta tempat. Kocapkeun dina wanci isukna binoneng harita karek ngulisik hudang tina sarena. Nalika panonna brai beunta na atuh ari ujug-ujug Allah waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.